warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing batepang deui sareng simkuring Sabrina Aziza Utami dina acara Warta Sunda ngeunaan tomat momotaro dibudidayakeun di Lembang. Tomat teh beda-beda turea rupana. Disagedeungan tomat nu ilahar dijual di pasar tradisional, kiwari aya tomat nu beda tea nyaeta tomat momotaro. Hargana kawilang mahal, eta tomat teh dibudidayakeun ku patani Lembang, tur dierong boga pangaji nu mahal. Di Desa Langansari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kiwari kerceuah ngabudidayakeun tomat momotaro. Eta tomat momotaro teh mibanda pangaji anu kawilang mahal, batan tomat lokal, lantaran kualitasna punjul. Pareng mangsana panen, muput tomat momotaro teh henteu bisa sagawayah. Kudu luyu kana aturan, sangkan bisa awet turta pangajina bisa tetep punjul. Tina ngaranna geus bisa kataksir yen tomat momotaro teh lain asli tomat ti urang, tapi ti Jepang. Tumuwuhna tomat momotaro kawilang langka di Indonesia lantaran kudu ngaluyukeun jeung hawa katut lingkungan di Indonesia. Pon kitu deui dina ngurusna leuwih bangga batan tomat nu ilaharna aya di urang. Matak moal aneh upama harga eta tomat teh kawilang mahal. Sakitu wae ti simkuring mugia bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.